lahi wujudu maujudin ma'ahu walakin hajabakanhu tawamu maujudin ma'ahu. Sifat nu wajib di Allah teh nyata sifat wujud. Artina teh aya. Wajib Allah kasifatan ku sifat wujud, artina teh aya. Salian di Allah ayat itu berpertanyaan. Tah lamun ngaji kana wadaniyat sifat. Jadi kudu kaji kurang teh hiji fikih tadi geus tah ustadana dulu tauhid insyaallah kan kita sama tauhid dulu tasawuf. Jadi nyambung kabeh. Jadi hikmah ieu tasawuf tapi karena tauhid nyambung ieu menjelaskan wujud. Lamun Allah aya maka salian di Allah pada hakikatna eueuh. Salian di Allah teh KBG fata morgana. Salian di Allah teh KBG kamuflase. Lamun urang ningali jam 12 urang panas-panasna. Itu di luhur aspal teh jiga aya cai lamun kajauhan. Bener teh? Sakitu panas-panasna. Atau lamun urang ningali baheula mah keur di Ambut Warang keur waktu darat Jakarta. Lamun ningali rel teh berang-berang jiga aya gelombang cai gitu kan. Pas ku urang disampeurkeun ternyata eueuh. Artina eta mah naon bahasana teh nya kitu teh. Nya bayangan ku jiga aya cai tapi sampeurkeun eueuh gitu. Kunaon jelema teu bisa manggihkeun Allah itu bahasana gitu. Sabab ngayakinkeun atawa nyiptakeun ngagambarkeun bahwa seakan-akan salian ti Allah teh aya. Padahal mah salian teh eueuh. Geuning jiga aya katinggalanna geda aya sebenarnya malah aya eueuh. Contoh ieu gambaranana. Jadi urang teh nyarita ka pamajikan teh teh urang hikmah teh lieur cik urang. Nah, urang mah paham kumaha ieu merek ka dieu kumaha ieu cara ngokas kitu ka harti. Nah, contohna kira-kira ka jelema misalnya hayang micin BAB buang air besar kahiji buah di buah eta teh aya suara singa ngagau gitu ngagau sehingga nu asal ngarek BAB teh teu jadi ya sabab di jero buah teh aya suara singa padahal malah suara singa. Padahal mah angin asup ka jero buah ngaguru jadi suara maut. Gitu. Tah jelema anu tadi nganggap bahwa di jero buah teh aya maut, saya ingat jadi BAB-na nu mantak teu mantak jadi BAB teh lain aya maut sebenarnya nyangka kana aya maut. Itu ngarti teh. Main arek BAB rek buah besar bikin nu mantak nyebabkeun mana teu micin teh lain ku sabab aya maung sebenarnya tapi nyangka kana aya maung da maung nama aya we gitu. Ternyata setelah diteliti teh teliti asup ka buah teh penasaran ternyata tadi suara naon ternyata suara angin asup ka jero buah disangka teh suara maung. Geus yakin mau mah micin di dinya manehna. Jadi menyebabkeun manehna teu micin teh lain aya maung sebenarnya tapi nyangka aya maung.
mau nemu sangkan wah tak hidup di alam dunia kayak sebarang mah gitu KBG patah morgana KBG sangkaan doang sangkaan KBG non teh kamuflase dusta KBOG dusta bohong KBOG jika nu heueuh nya tapi jangan kapangin pikain ya orang kepakuran coba orang aneh hidup ya di alam dunia mulut yang teh sebenarnya sih makanya orang tibang hidup teh penting sare berang gawe penting sare berang dahar jadi gitu nepi ka panar kitu wae da salian ti aloma eueuh aya mah Allah ngerti teh contoh kieu we lamun jelema keur bobogohan ya jelema nu keur bobogohan itu kabeh karasa indah bener teh indah teh keur bobogohan segala hal jelema nu keur jatuh cinta maka BG indah sare surah siri sorangan dahar surah siri sorangannya bener teh indah we pokoknya berang bahagia siang ge bahagia sabab kerjing kabogohna nya itu teh Mang Dawan Mang Dawan jika baheulana ya masalah bahagia jago ya nah gitu kan keur bobogohan maka bae karasa indah ika bage ngarasakeun sehingga urang nyiptakeun seakan-akan lamun hirup jeung manehna itu akan mendapatkan keindahan ya benar teh da sabab keur bobogohan geus karasa indah tuluy we ngaluarkeun janji setia kitu le setia moal geus moal kasasari geus moal berpaling gitu sehingga dikatlah perjanjian suci ngaranna kawin nikah pertanyaanna jelema nikah jelema kawin ya jelema nikah apakah mana jelema nikah teh hayang bahagia atau jelema nikah teh hayang balangsa hayang bahagianya jelema bogoh ka jawe jelema bogoh ka lalaki hayang kawin saling mencintai kuno hayang kawin sabab manehna hayang kabahagiaan sanggeus kawin itu artina jelema kawin teh eta teh hayang bahagia jeung pasanganna geus kabayang sampai hari tua akan selalu bahagia kena itu bukan duit ya kena lapar susah senang akan tetap bersama gitu banget right pokoknya mah rek kumaha bae nu penting mah kau tetap di sampingku itu teh baheula teh coba pikiran waranjeun sadayana nya benar teh Mang Nadin gitu jelema yang kawin geus kabayang bakal bahagia andai kita udah punya anak kita jalan-jalan kemana-mana indah
teh ya kan bobogohan teh atuh. Akhirnya mantapkan hati dua pasangan tergelarlah pernikahan janji suci. Soalnya sekabaya bakal bahagia nepikeun ka kolot. Susah senang mah boga teh jumasan penting mah bareng we ya anjeun. Baleng ya. Hayang bahagia kawin teh deuh geus kawin. Coba rasakeun kumaha ayeuna? Hah? Setelah punya anak satu, setelah berjalan 1 tahun 2 tahun, kumaha karaosna ayeuna? Sarua teu jeung awal nu mitir kawin can kawin kasabogohan sarua teu? Hah? Jawab atuh. Raraka wae. Tidak seindah yang kita bayangkan waktu pacaran. Aduh teh. Teh kamu plus rasa sebenarnya mah. Jika aya padahal mah kecuali lamun salakina ahli ibadah. Lamun pamajikanna ahli ibadah, cinta ka salakina karena Allah, cinta ka pamajikanna karena Allah, terciptalah kebahagiaan. Lamun teu kitu mah pikabotak teh moal aya. Moal aku gak ke pasangan ke salah, orang lain masalah pasanganana. Coba andai baheula jeung si eta mah beunanya. Ayat teh jelema anu kawin nepikeun kali 57 kali ayat teh. Ayat teh. Sugan jeung nu kadua mah sugan jigana kekawin jeung nu kadua teh. Buat telepon euy. Dan ieu teh mani artina naon? Kabeh oge. Dan nu aya teh adalah lamun urang bener-bener ibadah ka Allah, mun urang bener-bener tat naon teh bener zikir ka Allah, salat tadi beneran ngajina kebenaran, tah lahirlah kebahagiaan cuma kebahagiaan jeung Allah. Gitu. Paham teh? Moal bisa dipegang moal. Jadi lamun misalnya can bogoh kasalaki karena Allah, can bogoh kapamajian karena Allah, nepikeun kabotak ke moal. Dari otak mah teh sarua. Nah, kadang pamajikan aya salahna, pansalaki aya salahna. Tapi lamun karena Allah mah ida aya kita pamade karena Allah. Ya nurut teu nurut anggar urang mah tanggung jawab. Gitu. Tercipta saya ngabahasakeun aya jeung eueuhna. Artina keur basa bobogohan ieu jiga bener lain jiga deui saya yakin urang mah pasti jeung sieu mah pasti pon. Teu ya kamu. Ye. Apal ieu mah gitu. Benar teh Bu? Benar teh Pak? Benar. Balas satu. Ternyata KBG mau cenah geus boga harta teh. Geus boga harta keangker lieur kana wae. Eueuh kabeh. Jadi ulah sok neangan eueuh da moal kapan gitu da eueuh. Neangan nu aya. Sanu aya di